tah ka handapna tingali waduh tah Abah rek turun ka handap ayeuna aya nu ieu rek nuluykeun deui video anu engah bisi penasaran tingali kemarin nemong-nemongkeun kebon kopi tuh tingali jah meuh ka dieu tingali jah oh teu bohong kanyataan eces jentre anu disebut kebon kopi teh mila leubeut kieu tinggalan aduh tah Abah keur ngonten nemongkeun kebon kopi tuh ka ditu soros jang tah ka dieu jang tuh kebon kopi waduh meni mehpel ieu mah yo sakedap deui ge bakal dipanen hayu tinggalan ku wargi-wargi dulu lain bohong Abah mah nyaritakeun teh kanyataan eces jentre anu ngaran kebon kopi di Gunung Malayang teh ieu kaalaman ku Abah katincak di handap mah sok dicaritakeun ku Abah teh geuningan tah ieu Gunung Malayang teh anu ngacekir aya di tatar buana Pancetengah teh lain bohong tah ayeuna mah ku Abah yang sok dicaritakeun teh kaalaman ku Abah katincak tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur wami hayang apa kebon kopi nu aya di puncak Gunung Malayang. Nah, wari-wari sok dongkap ditemongkeun ku Abah meni jelas katinggalina ge eces meni jentre tah lain bobodohan ngan sok lain carita carita teh urang teh Abah mah nyaritakeun teh tongtonan sing jadi tuntunan tinggalan jang ka dieu jang ka dieu tuh tingali Abah rek mapai-mapai sisi kebon kopi ngonten tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur anu ngaran-ngaran Gunung Malayang teh katingali tuh pinggir-pinggirna ngan kade hati-hatilah jangan sampai kecelakaan tebing ieu teh tebing ieu mah ngaran tebing Manglayang tah lamun di pakar mah anu disebutkeun sesar Lembang ngaranna tebing karaton ieu mah tebing Manglayang tah ayeuna mah tuh eta ge anu balala nu seueur rumput-rumput dibersihan meureun bade di tanian bade di palawijaan sabab tanah leuweung oge aya dikelola mah bisa menghasilkan uang tah tingali ku wargi-wargi ku dulur-dulur anu disebut tebing Manglayang teh ieu tuh ka handapna ge ratusan meter ngan di luhurna supaya ulah longsor ditaneman kayuna ge kayu lain kayu bahan bumi ieu mah kayuna kayu pinus untuk disadap mana enak mah can disadap beunang masih kana aralit tapi aya tilas-tilasna ningan ngan amun disadap mah panjang umurna sabab getahna besep nah ari teu disadap mah tareh penghasilanna gitu tingali tilas-tilasna ge aya kapal luhur kebon kopi ka handap kebon rumput ngan geus diduruk eta mah geus dibakar nah ka wargi-wargi ka dulur-dulur Abah mah panjang nu dipihatur video Abah sampai di sini jah margi Abah capek Abah mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin mudah-mudahan aya pangampura di wargi-wargi Abah parantos nyusahkeun ka wargi-wargi bikeun kasepkeun kuota pake nonton video Abah nuhun nah wargi-wargi keun nyumbang ka Abah amal lubiniat amal ku sodaqoh kuota ka Abah ditonton alhamdulillah Abah mengucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.